Baraya-baraya damang saur agama lamun aya jelema anu nyieun kagorengan ka urang, ku urang kudu dilawan ku kahadean. Anger cenah ku abi geus dilawan ku kahadean, anger keneh goreng, anger keneh nyewa. Berarti logikana kieu dulur. Ieu cai hideung dilebetkeun ka dieu. Ieu cai bodas dilebetkeun ka dieu. Anger keneh warna hideung ieu cai teh. Tah sangkan ngarubah warna hideung ieu berarti cai bodasna kedah seueur. Banyur we ieu ku sanaba bakarobah warna hideung teh, leres teu? Tah kitu oge. Lamun batur nyieun kasalahan ka urang, nyieun kagorengan ka urang, ku urang dilawan ku kahadean, anger keneh goreng. Berarti kahadean urang mah kurang keneh. Sok peuting seueur nyieun kasaean, engke ge si itu bakal cager. Itu bakal cager moal goreng ka urang teh. Naha cenah jang ucu kudu kitu. Sabab lamun urang nuna dendam, lamun urang nuna benci, pasti hirup urang bakal rudet, hirup urang bakal rupek. Sedengkeun aya keterangan, adan bu hirmanu ala rezeki. Jelema anu nuna dendam, jelema anu nuna kakeugeuh, bakal hese datangna rezeki kana dirina. Kitu dulur. Nya biasanya